kunaon ngalamun bae. Aduh, kunaon ngalamun bae sia edan sia ge. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh sami udah ide kawin. Ajo. Dijokot batur. Aduh, mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta. Pan bisa dicokot ku batur. Atuh mah leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge. Ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah ja. Beungeut perang kitu. Pan nyeri hate eta. Ulah kitu atuh kana sehatan mah. Ya, dunia atas daun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarak ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas detik dikawin batur kahiji aing ya hampir frustasikan ditenang-tenang baik. Bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean berharita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae. Oh ieu mah nu kuari eta mah aya-aya bae pamajikan aing. Lu aslinya mah panu baheula siapa can sabaraha oh emang kok gitu kos itu nya bakal karak sakali tenang 2 kali deui sia ge